Kos tambah kesel ya orang kalau ya orang moro resep juga nanya. Hayu berat kebenaran Kosim keur nganggur ya. Tapi kudu ngajak nu berpengalaman udah saroceng tak ajak mana panosok leuweungan nih. Teu kudu ngajak saroceng, Kosim geus kurang kumaha pengalaman dina soal moro mah berat. Bisa di mana? Pan Kosim teh aya turunan ti Uwa anjeun. Oh gitu? Uwa Kosim baheula jago atuh. Soal moro mah. Karek apal kos. Ya berat. Pokoknya ti mimiti maung heuh. Bagong, orai, lasun, nepi ka eta dengan anjing cau-cau. Cing wawa? Sieuneun ku Kosim mah. Anjing sakti. Tapi anjing Chihuahua mah teu da asup kana binatang buas guysnya. Ayo sieu. Tah, jadi eueuh duana berat. Ilmu Kosim mah baheula. Tah, kadugalana teh diturunkeun ka Kosim. Kadugalana teh edan anjing. Ngan hanjakana ieu teh geus maot Kosim teh euy. Eta maot teh kumaha gering? Lain berat. Dicocoreungit. Anjing. Bila aku dicocoreungit kos. Pan jago cenah teh. Pan berat. Kosim teh keur di luhur tower. Dicocoreungit. Manehna ngaluarkeun ilmu anjir. Boko meureun keur di luhur. Kan otomatis murag tah. Muragna tower. Innalillahi. Anjing lain dicocoreungit eta tama situ. Notok kayak gitu. Anjing. Sak wae nya ieu cek aing ngarahuana sih. Aya wae ieu anjir ya. Stop kontak. Disponsori oleh Device by DBIS. Si Mang Adun geuning apa teu? Eta teh pada ngomongkeun sia, ini rame. Mang kunaon Mang Adun? Kapan minggu dombanya? Kan dombana teh bikang wungkul. Tapi eta teh reuneu dombana kumaha? Enakan? Bawa di jaluan ku Kang Adun. Tapi moal mungkin Kang Adun mah normal. Nyaho atuh bieu tuh diomongkeun pasti. Kunaon? Lima curiga ke si Kosim sia ieu teh. Nah, bawa dikawinkeun jeung anak buakna geuning bukan buak si Kosim. Bisa jadi, benar. Bisa jadinya guys ya. Si Kosim mah kamari ieu ge anya buak dikawinkeun jeung jangkrik ya. Ayeuna jeung doma meureun jeung doma Mang Adunnya. Si Kosim kalakuan anjing parah. Terus kumaha tuh eta anakna eta sorana ieu? Ya palingnya sorana ge ya. Wo kitu meureun kumaha atuh? Jiga Tarsan meureun. Anjing aya wae kelakuan si Kosim nya binya. Da. Parah aja. Aya wae tah si Kosim teh. Cangkaleng. Disponsori oleh Device by DBIS. Lain berat. Bejana tadi cek pagawe desa euy. Aya Nyi Roro Kidul sia ka desa. Kacaprak dewa si Kosim ampun. Aslina berat. Rek naon cenah eta Nyi Roro Kidul anjeun oge jeung ka desa sagala. Bejana mah cenah arek nguruskeun eta ning dominilisi. Leuwih ti ebah geuningan si ieu mah. Domisili isi teh Oman. Eta lah. Domilinisi cenah. Terus rek pindah ka mana cenah eta Nyi Roro Kidul? Da meureun bosan ningan berat di Kidul wae. Manehna teh rek pindah ka Kaler, bari jeung cenah supaya deket ka tukang seblak anjir. Jadi berburu seblakna teh deket. Bukan pangabeuki na cenah berat seblak mah. Heeh lah. Aing kagok ebah we. Eta sugan. Nyi Roro Kidul kabeukina seblak naon teh? Seblak ceker bejana mah berat Man cenah kudu nu kenca spesial euy. Nu katuh mah embungan. Embungan atuh beda atuh berat kelasna. Anjing. Eta
ladana sok lepal sabaraha teh. Bicara mah 13 anjir teu kagok. 13. Beda tuh jeung paurangan urang mah level 5 geus 1000 manehna mah 13 berat teu kagok. Eta sok muncul teu eta Nyiroro Kidul cenah. Meureun sarua we berat. Oh, Ngan jigana mah muncurut ge beda ieu ari bangsa nu kitu mah berat. cuma Meureun kan aing mode Putri Duyung mah nya tina cai mata bisa jadi berlian. heeh. Manehna mah jigana jadi emas jigana mah bewana ge berat. Anjing. Atuh ngaranna ai tina emas mah anjir lain muncrut atuh. Odol pageuh atuh sia. Parah anjing ieu. Da meureun berat kan jadi biji emas, jadi di ayo di olah deui hayang jadi emas batangan meureun. Odol teh teh. Heeh. Percaya lah aing. Ya, benar tuh. Untuk sementara ini mah episode yang ini mah guys aing ngilu rempag lah. Ya. Dan antep aja. Nya atuh berat. Cicing aing rek anjing Hayo sekali deui naon? Di dinya milu rempah kan spesial hari ulang tahun Yuka 80 RI anjir memeriahkan. Nya. Heeh masih ya we. Aya wae ya anjir ya. Obor. Ada tarucingan yuk tambah kesel. Gas. Anjir si iya ngajak tatarucingan anjir karajana tarucing. Anjir ya. Tatarucingan. Nu tukang nyieuna saha ieu? Arek ngajak tatarucingannya. Sok. Nu hese nyieun. Hese ieu mah. Yakin. Gas. Mau ketebak ieu mah. Heeh sok naon? Sato Heeh. Sato naon anu sok dilombakeun dina Agustusan. Sok. Loba atunya guys ya. Anjing. Tong ka abi atuh nyebut anjingna. Bagong. Tong ningali ka abi nyebut bagongna, daun bagong abi mah tuh. Pan itu keur tatarucingan sih teh. Urang teh ngajawab. Nya pasti neuleuna ka maneh atuh mah nya ka itu atuh ai maneh. Tapi heueuh nya. Tapi lain alin eta jawabanna lain. Ona tuh. Cing ciri-cirina naon? Ciri-cirina warnana beureum, awakna leutik. Beureum leutik. So, Hayam. eta geus ka dieu deui wae nyebut hayamna. Ayam. Nah, benar tuh. Teu lain. Anu sok dipake lomba Agustusan. Heeh. Taluk yeuna aing anu. Sekarang kita lu pasti. Sok naon? Tirek tambang. Anjing. Tarik tamang mo. Aya ge tarik tamang. Terus naon make jeung T-Rex teh? Tadi anjir cedidinya nya. Ciri-cirina cenah leutik, terus beureum. Nah jadi kana T-Rex ai maneh nyaon teh T-Rex jiga kumaha sih teh? Nyaho hewan purba. Heueuh hewan purba pan badag T-Rex mah ai maneh. Heuh beureum leutik. Heup. Leutik pan ti mana sih teh leutik pan badag sih teh terus warna beureum ti mana dipulas pada Agustusan T-Rex. Lain, beureum leutik mah tongo. Terus naon hubungan ini sih lebih asal lebih rempag sih mah anjir. Ya. Hubunganna naon sih teh? T-Rex jeung tongo tetangga terena ge lain atuh sih teh ai maneh? Pan kieu si Tirek na teh geus ngupuk. Tah si taeuna teh diseureut tongo. Pikeun ka kieu ieu tatarucing. Ampun teuing.